Jadi ujang tuh sa? Abi Agus pak. Oh jang Agus. Mohon pak. Bade naon tuh cina ka dieu teh? Abdi bade ngalamar Pia pak. Oh mangga. Tapi Pia tua bapak eta saha? Nah make di dia tuh. Sugan pan bawa bapak eta mata di uwi Jumatan. Oh nya ketang poho aing. Tah Pia ieu teh budak Hokage. Ya terus naon hubunganna? Ya kawin atuh maneh teh nari maneh mau kawin gitu. Lamun Pia teu bogoh kumaha? Ya paksa atuh sina bogoh. Da bapak mah kitu egois teu mikirkeun perasaan anakna. Lain masalah egois bapak mah nya karunya kana mental maneh. Dari masalah harta mah bapak mah lah butuh gitu. Pokona mah Pia alim ka si eta titik. Ya terus mana yang kesaso? Assalamualaikum, Bu Haji daging. Waalaikumsalam. Wih, kebeneran aya tamu oi. Urang nyate daging kurban, Pak. Tuh hayang ting aing kudu dang jeung maneh. Aya acara naon ieu? Ya acara lamaran atuh tah si Piang saya nu ngalamar. Hah? Heuh nya Pia. Bohong bohong eta mah kayang bapak. Tapi Abi mencintai Pia lebih dari yang kau tahu, Pak. Gawe naon maneh wani ngalamar si Pia, ha? Abi dagang galon, Pak. Hah? Galon. Nya mending ieu atuh aing anak Hokage. Ya walaupun Abi tukang galon, Pak. Tapi Abi bakal tanggung jawab jeung insyaallah halal deh. Selamat siang Halal, pemirsa. halal. Bapak Abi udah Hari masuk ini TV. seorang Edan. Hokage telah terciduk melakukan korupsi dana anak.